Wah, tadinya. Ayo sia. Balegug sia ngerasain bae. Kenapa saya di dia? Bermikiran aing lah bari ngahayal. Mikiran anu sia, mikiran kawin tah. Dan sialin buat aing siga balior ngora kieu. Saya bedakan keneta. Atuh hooh. Terus mikiran naon? Pikiran tahun baru aing leuh lieur. Tahun baru sama di pikiran, jalankeun we. Eta nu lieur ngajalankeunna teu ka harti. Kumaha sia? Teu ka harti aing kabeh Kang. Maksudna Tah, dulu tah beut aing dong pemain FTP. Sa tahun baru aing teh boga butut hiji acan. Gua sabar bae jangan ngesoro bae teu ka bogoh. Ajar we sia mah teu boga bogoh ge. Beut siga karawi ieu. Kaneng sia bisa dikebukan saking keres. Gua sange bae lah. Liar yang menurut sia. Si ongkoh menut nyampurkeun aing. Pai, sendal budak. Tuh budak. Lah, sia ditanya telok benar. Pancen asa nanyakeun budak. Ganeng sia kasar tuh aing. Segala amat, segala enggang tah. Geus ganeng sia lo. Wari di mana budak? Biasa nama si budak masuk di pos. Geus saya tangkeun. Motor. Coba ka dong aing. Capek amat sih. Aduh. Yang berat. Pos mana budak? Pos itu tuh. Tuh budak. Oh iya, tak ngeropi. Tengken. Weh, dak, si orang dari yuk. Aing mah capen ya kan. Enak. Nanti senangan aing. Karasa lagi tadi. Mas gara dari oke gara ngopi ya. Oke. Ngomong-ngomong tahun baru kemarin ya. Atau kami mah geus sepakat tinggal janji ka Bogo. Oh iya, dekang nyek saya ke 10 kelek. Siapa buat kamu tuh? Ah, tahu gak eta. Saya sarua. Boga yang malam kor malah lengitan be. Kemana, Ba? Dak sia elok kumeong aing. Beut nasi dia mah siga sebet kelapa. Kana salah. Bisa di rengkas ku aing. Meong aing game anu biasana di imah, ai tahun baru mah glot arulin. Sama kota kayak nggak sebat baru kali itu. Karena aing sia lo. Mangkana aing boga banget. Rendam kuring